Halaman 81 jajaran kedua aya saha eta sahajal mangaruksakna puasa nu sapoena dina bulan Ramadana tiba kamurahanana dina bukana jalmana ngaruksakna puji mana tah eta misti dosana ajeng misti kudu qodona kodo pada hari tanah pada poe lebaranana rejeng wajib kifaratna kaya kifarat liharna ngamerdekakeun abidna nu iman teu cacadna lamun teu kadugana puasa 2 bulan terus-terusan henteu menang di erenan atawa nakaheletan mun kahelet dibalikan lamun teu kadugana wajib mere dareunana kagenep puluh miskinna saurangna saemudna beres masalah puasa. Kantun bab haji kapayu namanya eta halaman 82 mah sami sareng halaman 8 hijinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabada kamari beres nyarioskeun pirang-pirang waktu anu diharamkeun puasa. Ayeuna lebat kana bahasan anu terakhir dina bab puasa teh nyaeta jalma anu ngahaja-haja ngaruksak kana puasana. Maksud ngaruksak puasa teh puasana dibatalkeun bari teu aya uzur. Ari uzur teh sanes uzur-uzur Sunda ya. Di Sunda mah uzur teh naon? Teu damang. Kunaon teu ngaos? Nuju uzur teh eta mah uzur teu damang ya. Ari ieu mah uzur teh
uzur syara uzur aya alasan anu mantak menang ngabatalkeun puasa, menang buka dina bulan puasa bari ti beurang ya. Saur ti payun diantawisna saperti keunjal magering anu lamun teh mah ku puasana teh kalah beuki parah maka menang ngabatalkeun puasa. Atawa jalma anu musafir anu iinditan mun jaman ayeuna mah zarah ya kemana ka Banten tah eta teh menang ngabatalkeun puasa sanes wajib menang ari saeta mah tetep we puasa ngan dina ngabatalkeunana oge henteu doraka. Ta ayeuna hukum pikeun jalma anu teu aya uzur, jalma na sehat bari teu keur iinditan jiga urang-urang we di imah paling ka kebon geda eta mah ka kebon geus kaprediksi ayeuna isuk-isuk mangkat ta subuh engke memeh lohor rek balik deui kuat engke tas lohor sare atawa ulin oge nya karuat kan asal geus liwat lohor di urang mah sok jadi jarag-jagnya komo lamun geus nepi ka asar kan ari kuduna mah ari geus asar mah kudu beuki leuleus nya kuduna mah tapi sok jadi beuki kuat ngabuburitnya sok beuki jag-jagnya urang Cikamuni ngabuburitna ka Cineam bakat kuat eta teh nya. Jadi masalah leuleus jeung kuat nama sabenerna mah eta mah kumaha naon kumaha naon ya kumaha tanaga we nu jelas mah nya bareungit gitu. Ngan anu jelas ku puasa teh teu mantak jadi gering dina hadis oge sumu tasihu pek puasa aranjeun kabeh maka anjeun bakal sarehat eta aya jaminanana ngan eta we sok teu purun ngamimitian komo dina poe kahiji mah nya dahar naon sahur tunduh karasana teh poe kahiji mah isuk-isuk teh tas salat subuh teh geus tunduh deui sare atuh pas leulir jam 7 teh geus kukurubukan da biasana waktuna naon waktuna dahar kitu teh biasa. Jika nu umroh atawa ibadah haji biasa di dieu dahar teh isuk-isuk ari di ditu da isuk-isukna beurangnya beda 4 jam di ditu mah lamun di dieu jam genep teh berarti jam 10 meureun. Lamun di ditu dahar isuk-isuk jam genep eta teh kaya-kaya dahar jam 10 atuh pasti janari oge bakal geus lapar da geus jam genep bakal geus nyararing janari teh di ditu teh naon sababna sabab bedana 4 jam lamun di dieu jam genep berarti tinggal kurangi we 4 5 4 3 2 berarti kaya-kaya jam 2 di Mekah pasti orang Cikamuni geus nyararing di jam 1 ge sabab naon geus jam genep dibalik atunya di dieu heula waktuna 4 jam teh lain di ditu heula di dieu heula di dieu heula berarti di ditu kakara jam genep di dieu jam genep di ditu jam 10 berarti lamun di ditu jam genep di dia jam 2 berartinya berarti di dia jam 2 atau kitu mah bakal jadi kaberangan bakal jadi kaberangan. Inti nama bedana 4 jamnya